Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ari ngaku Islam, ari salat belang betong, atawa malah tarapisan sama sekali. Malah cenah mah aya nu salat ngan 2 kali sataun teh. Nyaeta dina Idul Fitri jeung Idul Adha. Cing. Naon tah sababna? Ceuk Aki Cakra bari neuteub seukeut. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Atuh eta mah kedul we Aki. Cek winara bari seuri leutik. Lain lantaran ngedul. Geura ayeuna urang contohkeun deui nya supaya leuwih jentre. Yeuh. Dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Aya pidawuh Gusti ibarat jalma-jalma nu ngabalanjakeun hartana dina jalan Allah eta teh saperti hiji siki nu dipelakeun bari ngahasilkeun 7 ranggeuyan. Unggal hiji ranggeuyan dieusi 100 siki. Sareng Gusti Allah teh maha jembar kakawasaanana sareng maha uninga. Tah, dina ayat eta teh kapan geus sakitu jentrena ngebrehkeun tamsil atawa ibarat nu geus pasti. Dawuhan Gusti Allah, yen sing saha nu daek ngabalanjakeun harta bandana dina jalan Allah, tegasna dina jalan amal kahadean, pasti baris menang ganjaran anu lain saeutik-saeutik. Tayana kari ngabuktikeun we jeung kanyataanna kiwari. Naha sakur jalma nu ngaku Islam tur nu kasartaan ku harta banda. Aya nu daek kalawan ikhlas ngabalanjakeun harta bandana demi amal kahadean, demi nyieun masigit, atawa mere maweh sarta ngaluarkeun zakatna ka jalma-jalma nu masyarakat. Cing. Coba jawab nara. Aki Cakra geus pok dewe minta jawaban. Hitung-hitung nguji kanu jadi incu. Ya, tangtos bae Aki aya mah. Nanging nu ingkarna oge tangtos aya deui Aki. Walon winara dari anaker. Tah. Ayeuna urang cokot contoh nu ingkarna. Heuh naon sababna? Pangna manehna ingkar. Aki Cakra terus ngahujanan ku pananya.
Pediet we jalmina panginten aki. Is lain kusabab pedit atawa ngopet koret. Lain ara. Cek coba jawab deui sing bener. Aki Cakranya sedep. Tah panginten aki jalma nu kitu mah nyaeta nu ingkar. Tangtosna oge ngangken Islamna teh satengah-satengah. Winara nembalanna teh hati-hati pisan. Sieun disalahkeun deui. Akhirna mah keuna oge tah jawaban teh jalu. Aki Cakra ngahehe. Bener. Cindekna mah satiap umat Islam nu kasartaan ku harta bandana tapi bari teu daek nohonan kawajibanana. Nyaeta nganapkahkeun harta bandana dina jalan Allah atawa dina jalan amal hade. Geus tang atuh. Maranehanana teh teu kabong roy ku dawuhanana Gusti Allah anu kaunggah dina surat Al-Baqarah teh. Jelas. Nu Islam kitu mah Islamna satengah-satengah. Atawa umat Islam nu kurang kandel kayakinanana. Atawa kurang kandel iman Islamna. Tah ayeuna urang balikeun deui kana soal anu disebut-sebut mustika tridharma teh. Ceuk aki tadi pikeun menangkeun mustika tridharma teh enteng ning bangga. Ari entengna da pugu deet, tapi banggana dihontalna. Lain kitu. Aki Cakra diselang nanyakeun heula. Laras aki, tah pikeun ngahontalna, pikeun mibandana jeung pikeun ngagunakeunana. Moal nepi ka hese upama urang ngabogaan iman anu teguh ka Pangeran. Ah kitu tah jalu. Reg Aki Cakra eureun nyaritana. Kop kana bekong batokna. Cur dicician tina teko. Cinteh panas keneh. Regot disuruput saeutik saeutik. Janten kitu nya Ki. Tiasa kapendak sareng kapimilik teh ku jalmi nu teguh imana ka Pangeran. Nya itu jalu. Dupi ku abdi nah kinten-kintenna tiasa kapimilik Aki. Nya bisa bae. Asal iman hidup gemblang teu galider. Nyuhunkeun pituduh we atuh Aki. Winara setengah ngalengis. Pasti eta mah jalu. Aki oge moal ngantep. Aki Cakra bari ngagelenyung. Hanteu hade diterangkeun ti ayeuna keneh mah jalu. Engke we peutingnya urang jelaskeun. Engko Akina geus capek. Jeung deui hidup ge pan perlu deureuh heula. Juga itu. Bisi rek gogoleran. Aki Cakra kalah ngajurung laku. Kanca dangu sadayana peutingna Aki Cakra teu mencog kana jangjina. Boh winara boh kisaca mani madep-madep we saregep ngabandungan katerangan Aki Cakra nu ngeunaan mustika tridharma teh. Upama harita aya nu nitenan kana riuk pamuluna nu duaan. Sajaroning ngabandungan Aki Cakra cacarita mata kaget. Da eta we mimitina katempo duanana jiga nu ngaranjung. Tuluy make jeung silih reret sagala. Geus kitu riuk pamuluna robah kararung maninyureng. Terus molotot kawas nu manggih ka sieun. Sarta akhirna mah ting polohok bangun nu ngarasa kaget. Polohok mata simeuteun. Ari Aki Cakra lain teu nitenan kana robah-robahna riuk pamulu incuna katut kisaca teh.
Santena dah bari direretan ngan jigana teh teu barang open jongjon we nerangkeun atuh dina tutugna nu ngaguar catur sajongjongan kalah kajempling Winara jeung Ki Saca ting hareluk bari diteuteup ku Aki Cakra ngan barang geus rada lila nyah duanana nyengkatkeun sirahna heg silih reret nyeh we sareuri. Syukur atuh heknya Aki rek ngelempeng heula cangkeng ukur sakitu kadenge minangka panutup caturna teh bari Aki Cakra cengkat ninggalkeun nuduaan. Beres Winara ngaheheh lalaunan nya akang deui da milu untung Ki Saca mairan bari nyarengeh bangun atoh ngan moalnya ari milu andil mah lain. Winara satengah ngingetan aya naon gitu Kang Ca teu pupuguh hate Winara jol deg-degan eta ngaran Adi geuning tadi disebutkeun ku Aki mah nara-nara kitu. Ki Saca nalengteng nya Kang Winara laresna mah Winara seuri baru geus reuwas ari eta bopeng atuh eta mah pan ngaran panglani urang Sinangsari basa abdi mios ti padepokan kapungkur walon Winara nyarengeh kutan teh harianeun we nu alani teh atunya. Ki Saca bangun nu heraneun nya ngarah surup we meureun Kang jeung rupana nah atuh eta deui ku Adi hayo we dipake teu naon Kang malah da kege upami geus aya deui di padepokan Gunung Guntur nya tetep we nyebat teh nya ulah robah da Kang mah tara nyebut ngaran kapan nya eta teu luas ari kudu nyebut bopeng mah mending nyebut Adi we da memang geus dianggap Adi Kang Saca. Tur nuhun atuh Kang. Winara rada nyedet oge hatena bareng ngadenge pok-pokanana Ki Saca kitu teh. Ku ajaman tadi sanggeus meunang pituduh mah rek lewas we indit deui. Tapi kanyataanana jadi ditunda babakuna Ki Saca aya harepan hayang buguru heula ka Aki Cakra. Sok sanajan ngan saukur sakadarna oge. Kabeneranana teh ku Aki Cakra kasaluyuan. Pokona mah meureun dumeh mireungeuh kaayaan Winara jeung Ki Saca sakitu dalitna. Dina silih pikanyaahna teh teu beda we ti adi lanceuk. Ku kituna caricingna di padepokan Talaga Bodas teh ngemlek oge. Ki Saca terus-terusan digemleng ku Aki Cakra. Atuh pikeun Ki Saca geus matak bunga we anu aya ngarasa bagja kabina-bina. Pangarti nambahan turug-turug samemena bisa sagulung sagalang jeung Winara. Anu geus dianggap adina pituin. Sare babarengan, dahar babarengan, mandi nya kitu keneh. Geus puguh dina waktu digemleng ku Aki Cakra mah. Tempo-tempo Winara nu kapapancenan ngalatihna. Tina kituna sikepna Ki Saca ka Winara ayeuna jadi robah. Eta we sok mindeng tupak tepak bari sarangah sarengeh sagala. Bari teu eulem-eulem ngebrehkeun pamujina. Pinter cenah. Peda eta meureun mindeng dilatih ku Winara. Anaheng teh dina ngabasahkeunana. Langka nyebut Adi ayeuna mah. Tapi sok ngaran aslina. Upama ku Winara digebes, jawabna teh asa ningnang cenah hiji lanceuk nyebut Adi ka adina. Kapan ilaharna oge sok nyebut ngaran. Nyaritana kitu teh sok bari jeung krewek we. Tak Winara dicekel. Heg neuteub bari renya-renyu. Kituna mah kaharti. Lantaran Ki Saca teh ngarasa bagja kabina-bina.
lantaran teu nyangka atawa teu dipikirkeun nepi ka kudu ngalakon guguru ilmu tataning Bitotama ka Aki Cakra anu jadi Aki Winara. Nu matak dina ngebrehkeun ka bungah teh istuning henteu numpang tumarumpang. Kitu deui Winara dina sikepna ka Kisaca teu kaleuwihi sok sanajan apan dina praktekna mah nu ngajar silat ka Kisaca teh nya manehna sorangan. Tapi lantaran Winara mah geus kanel pangaweruh luar jerona, manehna teu ngarasa ieu aing. Tapi sabajarna we henteu pindah pileumpangan. Omo upama bari jeung adigung adiguna gede hulu mah. Nu matak salila Kisaca tacan tamat diajarna mah Winara teh ngawayahnakeun maneh we kudu mangon heula di Gunung Talaga Bodas. Maturan Kisaca jeung ongkoh manehna oge sautak saeutik mah nambahan ilmu panemu anu tacan diajarkeun ku Aki Cakra ka manehna. Boh ngeunahan ilmu lahir, boh ilmu pangaweruh batin anu kudu dipibanda ku Winara incuna pituin. Pibekeleun hirup kumelandang di alam pawenangan anu memang teu kurang-kurang pinuh ku cucuk rungga. Kanca dangu sadayana upama bahasa samemehna diembarkeun pasanggiri mah semah-semah nu daratang ka Padepokan Gunung Guntur teh kacida lobana. Tapi ayeuna dina daratangna deui teh bari geus tangtu pada-pada marawah hasil. Satik naker ukur sababaraha urang. Di antara nu daratang teh nyaeta Wikanta ti tutugan Gunung Cikuray, Sobala ti Padepokan Kawah Muning, Jupri ti Padepokan Gunung Mandalawangi, jeung Dibja ti Padepokan Pangkalan. Nu katengbo ngarong heap ti nu jauh nama nyaeta Demug ti Parigi situ Bagendit. Ari di lembur-lembur nu aya disalebakeun padepokan mah saurang ge teh nu datang. Ku kitu teh mah taya kasanggupan pikeun nedunan tanjakanana meureun. Atuh nu ngeunaan baryat ti leunggaha nya pantes teu datangna teh. Teu lagi kapan sakitu kaayanana boa hirup keneh atawa geus maot. Waktu nu opatan ditanya ku Bah Widura, kabeh pada ngajawab yen geus hasil cenah Mustika Tridharma teh. Begituna Mustika Tridharma teh geus aya opat. Tapi hiji oge tacan aya nu ditarima. Engke cenah. Ngadagoan heula nu sejena. Bisi aya nu daratang deui. Ngan upama geus saminggu tetep taya nu datang deui, kakara pasanggiri baris dibuka. Mustika Tridharma teh baris diuji pikeun nganyantakeun mana nu palsu jeung mana nu asli. Kitu putusan Bah Widura anu ditepikeun kanu opatan. Pikeun pamondokanana dipernahkeun di wawangunan nu dipake ku Mang Mulhi. Sedeng Mang Mulhina satungtung tacan beres mah sina ngendong we di tempatna Bah Widura. Anjog katilu poe tacan aya nu datang keneh. Lincak kalima poena tetep lebeng. Begituna pikeun Bah Widura mah geus teg we ngabogaan sangkaan tangtu moal aya nu datang deui. Dalah si Bopeng oge kawasna geus ngahekok di lemburna lantaran teu hasil. Sok padahal dina poe eta teh Winara alias si Bopeng kadua Kisaca keur aya di jalan keneh. Paranehanana ngagunakeun jalan nu urut ti heula. Bari hayang nyaho kumaha kaayanana di leuweunggaha ayeuna. Nah terus aman atawa riweuh deui. Sugan we mangih beja rek nanyakeun ka tukang warung si jalan teh. Tapi geus kitu we kabeneranana teh ari jol ka Cikondang ari gok we ngadon papanggih jeung jar kasih nu memang mentas ti leuweunggaha
atuh teu sirikna silih rangkul ngarasa sono nu lain di kieuna babakuna mah ngarasa waas ras inget basa keur babarengan di leuweung gaha teh sagala kajadian harita kagugah deui bet ngadatangkeun rasa kelar jeung kagagas wareg ngebrehkeun ka sono kakara Winara nanyakeun kaayaan di lemur gaha ayeuna. Aman ayeuna mah Baohim jeung Palamri tieu lagi da geus digiring we ka dayu. Malah buka warung teh tah nu basa urang ngaropi aya tau ge kabaud deui. Mana horeng komplotanana keneh. Ai kutan. Paingan atunya dina ngobrolkeunana teh sakitu beresna. Ongkos cek beja tapi bari jeung jiga nu sagala nyaho. Jeung eta we deui make nyingsieunan sagala. Pantes we ari komplotanana mah. Winara bari ungut-ungutan. Ari eta bah pabejid jeung saurang deui kumaha bejana? Kisaca terus nalengteng. Skacarak donana oge. Ngan nu diamuk ku rahayat urang leuweung gaha teh mah bejana saurang oge. Lain walagri. Jar kasih nambahan kateranganana. Parahe kisaca jiga nu reuwas. Henteu ceuk beja mah. Ngan aya cenah nu kungsi manggihan kabehanana tanpa daksa cenah. Beungeutna raruksak tareot. Atuh badan-badanna oge cenah. Parolotok cenah. Tari geus kitu mah nya eta kuatir we nu aya. Winara mangkarunyakeun. Nya sakumaha bodona oge. Ari rahayatna geus amek mah jago-jago teh. Tah aya nu ngapuliha. Kisaca mairan. Tah nya eta kitu. Nu matak ngarah ngarinah ngabobodo saperti kakebo karahayat mah. Balukarna teh tara bisa katulungan deui. Kukituna upama seuk urang boga pangarti atau pangaruh gede karahayat. Omat kudu dipahing. Ulah macikeun rahayat. Rahayat mah di mana amarah budal tur tangah hiji. Lir ibarat seuneu hurung cai caah. Sing saha nu ngahalangan pasti baris kabawa palit. Winara ngebrehkeun pamanggihna. Apa tadi nama urang leuweung gaha teh sakitu tunduk talukna. Dibobodo diolok kubah bagejit jeung usung esangna teh. Tong barodahareun. Dalah hayang disebaan parawan oge digugu. Da marukan enya. Padahal nu kitu teh ngan saukur hade omong pangoloan wungkul. Kahayangna teh diugung-ugung. Ngabibita ku caritaan anu amis lir madu. Kisaca oge nembongkeun pamadeganana. Paingan saur Aki Cakra cenanya upama manggih jalma nu hade omongna ulah waka gana-gana percaya. Bisi basana nu hade teh sanyana mah mangrupa pangoloan anu rek mawa sasab. Tapi ka jalma anu caritaanana rasa geras oge ulah waka rek ngahukuman goreng. Lantaran sanajan kadengena teungeuna bisi maksudna mah hade. Ku kituna ngukur omongan jalma mah kudu setengah jeung setengah atawa leuwih hade sigar tengah. Winara nyaritana dari apisan. Lain hari jar kasih. Jadi lahar bakwe nya kalau enggak teh. Kisaca mengkolkeun obrolanana bari malik ka jar kasih. Mohon Kang hasilna tina riributan teh. Jadi nyantel ka Nyi Enok. Parantos resmi ayeuna mah. Pasamsi teh pimitohaeun. Jar kasih nyerengeh. Minang kaburuhna kapan. Winara ngahehe. Mohon painten Kang. Jar kasih oge milu ngahehe.
Da puguh itu ioge pada baroga keperluan ngobrolkeun kasono teh teu bisa samemena, kapaksa papisah deui. Jargasih balik ka Nyalindung. Atuh Winara katut kisaca ngagardig deui ngambah jalan nu berasna ka pasawahan. Ngaliwat ka hareupeun warung tea, tetela we nutup. Lantaran lempangna terus ngagedik teu sumpang simpang. Malah imah kisaca oge diliwat. Datang ka padepokan teh tacan sore teuing. Ogo we. Bisarti katut Mang Mulhi mani raeng ngabagiakeun. Sedeng Bah Widura mah ukur mesem. Atuh ami mah nempokeun tinu anggang, teu daek nyampeurkeun. Teu nolih kanu duaan, nu pangheulana disampeurkeun ku Bah Widura. Winara jeung kisaca ting sarempoyong munjungan. Wah, kumaha sih? Bah Widura nanyakeun. Berkah aya hibar pangduha ti Paguru. Walon Winara alias si Bopeng bari rengkuh. Ciceren hormat tilawat kanu jadi guru. Syukur. Simpen heula we, pageto dibuka. Bah Widura bari neuteup. Geus kitu mah kakara Winara nyolongkrong ka Mang Mulhi jeung ka Bisarti. Kakara ge Winara rek ngalengkahkeun sukuna kana Bang Barung. Ujug-ujug gero we anu geroan lirih. Ari dilieuk mana horeng ami mah ti jero kebon. Ugupai. Gentak we atuh ku Winara disampeurkeun. Sup ka jero kebon. Sarta gek diuk dina batu lempar. Hasil Kang Bopeng. Ami mah nanyakeun bari mencrong. Berkah nih Mas. Walon Winara bari ngareret deet. Leres. Ami mah jiga nu teu percaya. Sumuhun leres Nyai. Winara ngayakinkeun. Cenah nempo atuh Kang Bopeng. Jiga kumaha mesti ka Tridharma teh. Ami mah ngasongkeun leungeunna ditamprakeun. Is, atuh teu kengan nih Mas. Saur Paguru oge teu kengeng dieler-eler. Pageto saurna teh nembe tiasa ditinggalikeun. Winara teu mikeun. Teu naon atuh Kang Bopeng. Aya ki mah malu neangeun ieu. Ami mah keukeuh hayang ngilikan mustika. Ih, bilih camal atuh Nyi Mas. Mangka ning pan teu acan diumumkeun. Winara oge keukeuh teu mikeun. Buah mustika palsu. Ami mah baketut. Domeh kahayangna dipagag. Itu lagi nu opatan. Pada mawa, moal nya tulen kabehanana. Ami mah nyarita deui, tetep jamedud. Nya, mohon oge da moal palsu sadayana Nyi Mas. Margi nu asli mah mung hiji. Winara nembal. Ya boa nu Kang Bopeng mah palsu. Ami mah ngagadeud embung eleh. Ya itu atuh pangintennya nu asli mah. Janten Nyi Mas teh baris dipasihkeun ka salah sabios anu opat. Itu mending nu Kang Bopeng aslina. Ami mah gancang nempas. Atuh Kang Bopeng nu baris kengingna. Winara nyarengeh. Emang bisa ayo. Kapan Kang Bopeng mah udah kaasup kana pasanggiri. Nya muga-muga we atuh nu Kang Bopengnya nu aslina. Ara ami mah salamet. Ami mah make nyikik sagala. Budina ngadadak bear marah mai. Dijawab gitu teh. Winara teu nyarita deui, terus we kaluar ti kebon. Lantaran ami mah ge geus miheulaan kaluar. Teu ujug ajak ieu. Oguh we ngaguguh hate mah matak nyeri. Tapi teu kitu. Lantaran manehna sadar geus tamaha sorangan Bopeng. Kincin we manehna oge ka dapur. Brak we milu dahar. Da puguh geus usumna dahar. Nariung opatan. Malah semah-semah nu opatan oge geus dianteuran ku Bisarti diheulakeun. Lantaran pamondokanna dipake ku semah,
najan lega keneh oge henteu daekeun campur. Ku kituna sarena teh kapaksa we di dapur Mbah Widura. Jadi eta naon cenah tadi teh nyi mah teh nara. Ki Saca nanyakeun bari ngagoler. Nah rewos bisi kadengeun ka tengah imah. Taeun Kang. Najan kuring meunang ge. Cenah manehna mah moal kapimilih ku kuring. Lantaran kuring mah teu milu pasanggiri. Benar eta teh nyarita kitu? Nuhun Kang. Ayeuna nyarita kitu saat teh geura. Ki Saca teu kebat nyaritana lantaran Winara kaburu ngahuwit. Winara rikat Noel dumeh kadenge palupuh di tengah imah ngarket. Tapi di dadago teh taya nu nyampeurkeun. Gerak kula melah Kang. Kuring males tunuh. Winara bari peureum. Ngarah Ki Saca ulah ngajak wae nyarita. Atuh geus kitu mah jap wae jarempe sarta teu kungsi lila oge. Rep bae duanana sarare tibra teu lilir-lilir. Hudang-hudang sotenan kageuingkeun ku Bisarti ngahurungkeun seuneu di hawu rek naeur cai. Mana horeng geus subuh. Atuh korejat we duanana carengkat. Jerat-jerut tarurun rek kacarai sarta rek terus katajug ngadon salat subuh. Kanca dangu sadayana anjog kana jangjina Mbah Widura teh sararea geus karumpul di pakarangan. Bangku-bangku awi dadakan jieun ti heula teh geus loba nu dikakat. Jadi kaayanana di pakarangan teh geus lega deui sabiasana. Ngan bangku panjang nu panghareupna nu teu dikakat teh. Harita dipake dariuk ku opatan kalima Winara. Nyang hareupan meja nu dijieun tina bangku awi ngan rada luhur. Luhureun meja awi teh ngajagrag palu jeung talenan beusi. Tukangan Mbah Widura nu nyang hareupan meja diuk nyami mah parendeng jeung Mang Mulhi katut Ki Saca dina bangku awi keneh. Para mitra sakumajang jikaula kamari ieu teh. Mangga. Ayeuna urang ngawitan muka pasanggiri. Tah, ieu dua barang mangrupi palu sareng talenan beusi nu baris dianggo ngujina. Mbah Widura ngamimitian muka pasanggiri bari nembongkeun nu tinggal loler dina meja. Punten Mbah Widura. Ceuk Wikanta bari ngangkat dengan kaluhur. Sim kuring teh bade tumaros. Dupi ngujina teh dipek-prek. Laras saderek Wikanta. Mbah Widura ngarenyu. Atuh panginten. Reg Wikanta nyaritana teu kebat. Di corona kaburu seuseut manten. Puguh ku manehna geus kasawang. Dipek-prek mah geus tangtu bakal pejet. Hariwang peupeus. Kahariwang na Wikanta ku Mbah Widura teh ujug-ujug kateguh we. Wikanta teu nemalan. Manehna ukur ngabige we. Tapi katempo riuk pamuluna mah nganyakeun sarta pinuh kahariwang. Aduh kanca, cak.
Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.